tos loba kira umur mang genap puluh malah mah tos gaduh anak sepuluh baru tapi emang awet jaya kan sesiga seorang putra kan sepeda tiba kernawitan patepang teya leres pisan basa tepang tampungkur gini harita teh neng masih kene mojang nyeta tuh mang memawi abdi kaget oke nyeta ngalong wae teh kaget kamang beunang anger wae sumuhun pantai tepang teh tos laminya hari ayeuna ari mang mah masih anger wae kitu geuning ini beda pisan tapi panabdi oge gaya keneh mangnya nah atuh ari eyeuna kumaha gitu katinggalna neng beda nah beda naonana sangarupina we ieu mah rarasaan nambahan ngarang raras eta ge masih keneh jika mojang lantaran nambah kapeta aduh laras pisan larasaan nyaan rasan abdi mah tapi bukti berjalan nyalahan kumaha ari Mang Samin tetepang 3 tahun katinggalna neng pikun akhiratku ih jika pikun umur oke akan 40 tahun eta we katinggalna si kanu pikun teh tadi gini kapan cikeneh parantos ngaleureut geus nyuhunkeun deui Mang ye jika pikun sotesek mang dararasan abdi mah ye teh banter keneh mang ah nyentring keneh sumuhun ye pada larosnya cik 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 sing atuh naon landona anu mawin sok awet daya oh resepna ieu gerak utamina kedah gerak kegonjakan gumbira mana oh gitu sok sanajan kasusah loba gamangna gerah gumbira lamun saya nu maturan mana isin temen abdi teh mah seserian sorangan kena namun aya kainget yang kayak seri sorangan urang naon deui iwa kita oh banyak deui landong hoyong da awet jaya ieu gerak mani subuh iris mang ulah kantun anu kadua jalan-jalan gerak badan rebun-rebun pilih pari uninga nengnya emang mah memeh udang teh mulia turi enek-enekan setor enok-enokan dina kasur meureun mang nanya soalna mah sepor we ya mah pingan atuh ari kitu mah resepna matak mang mah jag-jag wae ya gerak mun kulem ulah nyirangan nah kumaha komo lamun kalele